zat wa huwa ari itu man lan fikakate Allah Ta'ala eta Gusti Allah Ta'ala. Bi Allah yaf'ala kalawan yen tak teu migawe si jalma maka napagawean yuqorribu anu ngadeukeutkeun mahu kasih jalma ilaihi ka Gusti Allah. Nemongkeun kakagetan aneh kalawan sakebekna kaanehan. Naon aneh teh jelema mabur ti zat anu teu bisa pisah ti eta jelema. Sahadat teu pisah ti urang teh Gusti Allah. Apa aneh-anehna jelema mabur ti zat anu teu pisah. Ayeuna kieu logika sederhana. Ai leungeun ayana dina naon? Dina badan lieu. Arek pisaheun leungeun kabur tina awak urang. Suku rek pisaheun ini sorangan tina awak urang. Matak aneh jelema mabur ti zat anu teu bisa pisah eta ti itu jelema. Tak saha eta teh zatna Gusti Allah. Gambaran kabur teh kumaha aja bi Allah yuqorriba kalawan bi Allah yaf'ala mayuqorribu kalawan yen teu migawe si jalma maka napagawean yuqorribu anu ngadeukeutkeun mahu kasih eman ilaihi ka itu Allah atau ilaihi ka Gusti Allah. Ciri jelema mabur teh teu migawe kana pagawean anu ngadeukeutkeun dirina ka Allah ibadah. Jadi jelema teu ibadah teh jelema kabur. Pang aneh-anehna jelema teu ibadah. Kitu simpelna mah. Mabur ti Allah mah ninggalkeun parendahan Gusti, migawe larangan Gusti, eta mabur ti Allah. Mabur teu migawe kana pagawean nu ngadeukeutkeun dirina ka Gusti Allah. Pertanyaanna, naon pagawean nu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah? Lahiriahna ibadah. Itu. Matak mun jelema teu ibadah keur kabur ti Gusti, teu boga pikiran. Anjeun kabur ti Allah rek muntang kasaha. Arek meriksa ninggalkeun Allah. Boga kabogoh dua dipicen hiji kabur kanu kadua leuh dalu mau stok lagi. Komo teu boga hiji-hiji acan. Matak Mang Dani bisa anu nanya saha pang aneh-anehna jelema di alam dunia? Jelema anu mabur ti Allah. Eta pang anehna jelema. Pang aneh-anehna jelema gambaran lahiriahna jelema mung salat, mung ngaji, datang Ramadan mung puasa eta teh jelema pang aneh-anehna. Aneh aya titah ngaji mung aya titah ulin dae. Eta teh aneh. Tong bingung neangan maneh. Mun Allah nitah urang teu migawe, Allah nyarek urang ngeureuyeuh migawe eta jelema aneh. Ulah jadi jelema aneh. Wayat lubu jeung men kasih eman makana perkara labakoa. Anu henteu tumetep eta wujud lahu pikeun si eman. Mahu sartana itu mah. Wayat lubu ma labaqo allahu ma'ahu wa huwa ari itu ma labaqo ate dunya eta dunya.
Panganeh-anehna jelema menta kana perkara anu teu langgeng. Menta kana perkara anu teu kekal. Itu kunon menta kana teu kekal. Ya mementa ge pi pamajikan. Pamajikan kekal mah. Panah. Ulah menta pi pamajikan, menta maka Allah ilmu nu manfaat. Nyuhunkeun ditiasakeun ibadah ka Allah. Atuh pamajikan eta mah bonus eta. Bonusna malang ke geus boga dipake jalan supaya meunang anu kekal. Naon nu kekal ti pamajikan? Sabar urang yang hareupan pamajikan, mata kuncina heula kudu beunang. Da teu bibungaheun kabeh boga pasangan. Kadang-kadang loba keneh pisusaheunna. Wayat lubu ma'la baqwa alahu ma'ahu. Nyuprih neangan kana perkara la baqwa anu henteu langgeng eta wujud lahu pikeun emak. Lahu pikeun si man ma'ahu sartana itu. Tong menta perkara nu teu langgeng. Naon nu teu langgeng teh dunya tong menta dunya. Tentang awewe dikawin ku lalaki menta mas kawin gede kali teu langgeng eta. Nah, nu hayang langgeng rumah tangga kesetiaan. Ulah menta mas kawin gede penta kasalaki mah kesetiaan. Anu kumaha wae tantanganan. Setiap lingkungan ada kan ya, silakan gitu. Wa kullu syai'in siwal maula jeung sakabeh perkara siwal maula salianti pangeran. Bi ayak bala kalawan yen tanyang hareup si jalma ala syahawatihi kana pirang-pirang syahwatna si jalma kahayang nafsuna si jalma. Tah jalema anu panganehna teh neangan perkara nu dipikahayang ku syahwatna. Wayat ba'u jeung nuturkeun wayat ba'a wa ayat batak bukan. Jeung nuturkeun si jalma hawa kana hawana si jalma. Tah eta panganehna. Aku lawan disebut aneh ku batur, sebutkeun aneh ku sorangan. Aneh-aneh teh sia teh cek sorangan teh ka sorangan kan kitu. Kunon ai ngaji mung ai ulin hayang ngaji mah bako manfaat ai ulin mah moal ai manfaat. Ya jangan rumus hirup sholat. Mustahil Nabi nguningakeun as-sholatu imadudi faman aqomaha faqad aqomadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Man takon hirup sholat kade 10 orang jadi jelema tukang kamana-mana oge perhatikeun waktu sholat. Sing hanya kal hate teu bisa ngaeksekusi sholat dina awal waktu atawa dina waktuna. Tah gitu pakaryo. Matak panganeh-aneh teh makaryo. Hari bade teh sok daekan ka masjidna, salat sunatna, sholawatna. Hari kabeh dieunakeun makaryo teh. Sok ya. Tinggal ku merot. Mang Dani biasa nama adan maghrib. Ieu mah batur wiridan nyongkere jiga pencit. Itu aneh itu Mang Dani. Cik musolib aneh eta. Ulun bet ditinggalkeun ya. Tinggalkeun anu bako muru kana nu fana. Katipu eta.
Tekaup hayang teu dipikir ke jadi hayang teu datang tina nafsu datang tina aku anu penting mah hayang sedut pang aneh-aneh aja loh. Fainaha latu mil absor al ayat. Fainaha mangka saenyana itu perkara nu teu bako dunia teh sina latumi eta teu ngalolongkeun dunia al absoro kana pirang-pirang paningali kepala mata kepala absor disebutna ay anna dzalika nasyun min umyi qalbihi tegasna sanyana itu perkara anu teu bako teh nepi ka disanghareupan ku kahayang urang nasyun eta teh tumbuh min ummi qalbihi tina lolong hatena si jalma wa wujudi jahlihi jeung ayana bodoh si jalma birobihi ka pangeranna jalma tah jalma nu neangan dunya yakni nu teu bako teh alias pana eta teh munculna teh tina lolongna hate jeung bodohna hate ka pangeran. Tak kurang teh sesebutan Allah gitu. Loba katipu ku ngaran Allah. Cenah karana Allah we. Ajengan pidato karana Allah na we. Urang ngaji karana Allah, urang digawe karana Allah. Loba katipu ari kalona teh yakin. Nuksonul yakin, magu kurang yakin mana? Katipu ku sesebutan sorangan. Ai babahasaan pantes alhamdulillah la ilaha illallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun katipu ai ka Allah nu disebutna teh bae we ya cirina jalema teh nyaho ka Allah cirina jalema anu lolong hatena ada cirina nya nuturkeun ka hayang syahwatna nuturkeun ka hayang nafsu eta ciri jalema nu lolong hatena. Li'annahu karena sanya nasiman istabdala sadar teu sadar ngagantikeun istabdala eta ngagantikeun siman alladzi kana perkara huwa anu ari itu ladzi adna eta leuwihina billadzi ku perkara huwa anu ari itu ladzi khairun eta pangna disebutkeun lolong hate jeung bodoh li annahu istabdala allati huwa adna ngagantikeun si jalma ku perkara nu leuwih alus kana perkara nu leuwih goreng milih anu hina ninggalkeun anu mulia istibdal teh kitu ja mentingkeun keneh ulin bahkan ngaji istibdal pang aneh-anehna jelema siapa aneh ku aing diajakan ulin cicing we ngaji asane aneh maneh nu aneh ya teh normal masa muda teh padahal masa muda mah gaple maneh nu aneh aneh-aneh teh buat teh normal maneh nu teh normal nu ngajak teh hidang nu teh normal istabdala alladzi huwa adna billadzi huwa khair niceun nu alus ngalah anu goreng wa atharo jeung mentingkeun si jalma alfania kana anu ruksak mentingkeun kanu ruksak alladzi pani anu ruksak labako sanes pani bapak mangrus lah mentingkeun mang pani ninggalkeun mang ruslan eta gitu aneh atharo alfania milih kana nu ruksak alladzi pani labaqoa anu henteu aya tumetep lahu pikeun itu lagi alal baqi kana anu lagi
karena nulanggeng aladzi lan pikaka aladzi baki lan pikaka anu teu narima pisah eta wujud lahu pikeun si jalma anu teu si baki. Mentingkeun anu rusak ninggalkeun anu langgeng, mentingkeun anu fana ninggalkeun anu bako gitu. Mana nu rusak dunia, mana nu langgeng Allah dikatukangkeun, nu dikahareukeun, nu dipilih naon dunia. Walau kanat jeung lamun kabuktian lahu pikeun si jalma naon basiratun mata hate, maka saat tentu ngabalikeun si jalma al amro kana perkara. Lamun aya basiro mun caang panon hatena tentu tibalik perkara. Kumati balik teh ninggalkeun anu rusak, muru anu langgeng gitu. Ieu teh keuna pisan keun. Ngumpul duit tapi kakeun kate padahal bakal rusak. Dunia mah rusak, ari ibadah ditinggalkeun, pang aneh-aneh aja. Sok tinggalin nu ngartis ya. Nu ngartis tersebut online offline mah. Tapi kakeun ka duitna oge nan dihitung teh per menit pendapatan uang. Kadang-kadang batur mah per detik. Batur mah ngitung kauntungan per menit jeung per detik teh kanu pibakoeun lain kanu pipanaeun. Matak napas nu kaluar jeung nu kajero kira-kira anu dipigawe ku diri urang ngaliwatan napas nu eta teh pilanggengeun atau pipanaeun pilih. Ieu teh hina atau matak mulya. Mana nu matak mulya, mana nu matak hina. Teu kudu digiring-giring. Nah, kunaon aya dititah dahar menik padahal dahar mah bakal jadi bodoh. Lin ulah dahar. Nah, pas dititah ngaji lain sayang. Kunaon aya dititah dahar meni rinceun, aya dititah ngaji meni hoream. Tak pang aneh-aneh jelema makbul. Mabur teh kabur ti zat anu teu bisa pisah eta ti zat eta dat imanehanana jeung neangan kana perkara anu teu pana alias anu hancur, anu teu bako maksudna alias anu hancur. Sumakola tuluy ngado musonif latar hal ulah berangkat anjeun min kaunin ti makhluk ila kaunin ka makhluk deui. Kaun teh masdar bimakna smil maf'ul. Takdirna min mukawanin ila mukawanin. Tong leumpang anjeun ti makhluk ka makhluk, yakni ngarepkeun musonif anal amal. Karena sanyana amal. Al musohiba anu ngabarengan amal liriya kana wa nawihi jeung bangsana riya magmumun eta dicacat. Goiru mu'tadin anu teu bisa dihitung naon bihi itu amal syar'an mubusyan. Fa idza jahada maka di mana-mana merangan saal muridu si murid nafsahu kana nafsuna si murid hatta khalaso sehingga bersih si murid min dalikatina itu riya. Latarhal min kaunin ila kaunin pajan tong leumpang anjeun ti makhluk ka makhluk. Kumaha leumpang ti makhluk ka makhluk teh? Urang teh amal. Tujuanna hayang katempo ku makhluk, berarti amal teh leumpangna neangan pamuji ti jalema, ria ngaranna.
Ya dan gambaran amal ti makhluk ka makhluk mah urang dagang, urang tani, urang buburu, gambaran loba. Tujuanana teh ngan dunia we teu balik ka Allah. Tina dagang, tina tani, tina buburu. Boro-boro tina dagang, tina tani, tina buburu, tina pagawean amal, tina amal soleh, tina salatna, tina puasa. Nu ditangan teh kahayang nafsuna. Eta teh leumpang ti makhluk ka makhluk nu kitu teh ngaranna. Fa idza jahada al muridu nafsahu hatta la min dzalika walakin qasoda bihi al jazaa walakin jeung tatapina qasoda ngamaksud si jalma bihi ku amal al jazaa kana babalas wa darajati jeung darajat aonaila rutabi atau memperoleh pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wal maqamati jeung pirang-pirang maqam lam hazal maka teureun-eureun siman magmuman eta dicacat edon kalawan deui ingdal arifina munggu pirang-pirang mamarifat kabeh. Boro-boro ku amal tujuanana dunianya sok sanajan tujuan amal teh jaza babalas ti Allah. Goreng kene kedah amal alus nu kege babalas na alus. Jadi nu diarepkeun tina amal teh hayang babalas anu alus. Wad darajat neangan darajat tertinggi. Metakdaikan amal. Aonaila rutabil aliyah atawa neangan memperoleh martabat anu tinggi. Wal maqamati jeung pirang-pirang maqam. Lam yazal madmuman eta ge dipoyo keneh. Ku amal teriak maueuh ngan ku amal hayang menang surga, hayang boga darajat luhur di hareupeun jelema, hayang dihargaan ku jelema loba. Eta ge dunya keneh hakikatna, kahayang nafsu keneh. Wiridan ngarebu, maca Quran getol, puasa rajin ngan tujuanana hayang makomat. Jadi ajengan loba santrina, jadi ajengan loba jamaahna, jadi ajengan loba nu ngahargaanana. Tujuanna teh eta ge lam yazal madmuman aedo goreng gitu ge ingdal arifina munggu pirang-pirang jelema nu ma'rifat kabeh. Wal mahmudu jeung ari anu dipuji. Mana atuh nu dipuji? Ayak sida eta ngamaksud si jalma bihi ku amal wajhallahi karana Gusti karana arah-arah Allah. Itu teu hayang surga, teu hayang salamet dina neraka, teu hayang bidadari, teu hayang darajat anu luhur, teu hayang. Naon atuh? Amal tujuanana ngamaksud ku amal teh wajhallah karana arah-arah Allah. Ta'ala mahaluhur Allah. Suma syabahat tulu nyarupakeun sal musannif arohila ka jelema anu leumpang. Arohila ka jelema anu leumpang min kawanin ti makhluk ila kawanin ka makhluk deui bi kaulihi kalawan dawuhan musannif patakunu tegasna dawuhan patakunu maka bukti anjeun ka himarir riha. Kahimari riha eta seperti himar panggilingan. Etohun riha teh. Etohuni tegasna himar panggilingan. Yasiru anu leumpang itu himar. Wal makan jeung ari tempat alladzi makan irtahala. Jeung ari tempat irtahala anu leumpang itu himar ilahi kana itu makan. Huwa alladzi irtahala minhu huwa eta tempat alladzi irtahala alladzi anu ari himar irtahala eta berangkat himar minhu tina itu lagi tina eta tempat muih we di dinya teu naik-naik amalna jeung muter di dinya jika panggilingan nama helaran helaran sok maju tah muih we di dinya.
wa kadzalika etanya kitu al amalu ari amal wa kadzalika jeung etanya kitu al amalu ari amal itu labil jazai pikeun neangan babalas bihidina amal rohilun min kawanin rohilun eta teh berangkat min kawanin ti makhluk wa huwa ari rohilun min kawanin ari ya wetaria wa nahu jeung bangsana dia ila kawanin ka makhluk deui wa huwa ma dzakaru min talabil jaza amal berangkat di makhluk amal tepat di makhluk tolabul jaza ge eta neangan makhluk deui wa huwa ma dzakaru min talabil jaza wa huwa itu kawan kadua ma eta perkara dukiro nu ditutur ma min talabil jazai tina nyukri babales wasababu jeung ari sababna lempang ti makhluk ka makhluk nu jadi sababna nu jadi faktorna bakoyan nukusi eta tumetepna pirang-pirang nafsu gara-gara tumetep nafsu di diri urang atuh patat lubu bi amali halut batan indallah patat lubu tuluy nyuprisi nafsu bi amali ku amalna nafsu halut batan kana martabat indallahi muga Allah wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu mazkur minal aqwani eta ti pirang-pirang aqwan wal aqwanu jeung ari pirang-pirang aqwan kuluhat tegasna sakabeh aqwan mutasawiyatun eta anu sarua fi kauni hadina kabuktianana aqwan agiyaron khobar tina kaun agiyaron eta pirang-pirang anu berubah walakin irhal jeung tatapina kudu berangkat anjeun minal aqwani ilal mukawin minal aqwani ti pirang-pirang makhluk ilal mukawin ka mukawin ka Allah anu ngawujudkeun makhluk bi antahluso kalawan nyata ngabersihkeun anjeun amalaka kana amal anjeun limaulaka pikeun pangeran anjeun eta amal ikhlas tujuan ku amal kecuali pangeran wahdahu bari wukul maulaka duna hadin ajilin lain karena bagian anu buru-buru anu gancang mana bagian anu gancang di dunia diberi kehidupan ngeunah gara-gara daek amal au ajilin atau nu nyalse anu buru-buru anu nyalse mana di akhirat menang surga itu panolobana kadinya jelema teh amal jelema getol amal di dunia hayang diberi kehidupan anu senang di akhirat hayang dikasurgakeun jika bener amal bagian nafsu kene eta mah paman mangkari sajal ma'amilan wa amal siman li ajli darajati karena arah-arah derajat awil maqamati atau pirang-pirang maqam bahwa mangkari siman abdun eta jadi abid lahuma pikeun itu darajat jeung maqamat lahuma laha pikeun itu maqamat jalema ibadah neangan darajat jalema ibadah neangan maqamat maka eta jalema jadi abidna darajat jadi abidna maqamat diteteangan maqam kedudukan maqam diteteangan pangkat Pak Jokowi nyalon presiden jadi tak hoyong jadi presiden dan hayang ngabdikeun diri ka rakyat jadi abidna presiden jadi abidna pangkat ya gitu. Menteri Agama yakul diminum setiap hari itu umpama tujuanna sok sanajan hirupna kontroversi loba ulama nu teu satuju ka manehanana ada tujuanna lamun lain pangeran mah cilaha tah sarerek saha wae oge arek urang arek nu boga pangkat rek nu boga jabatan bade tito bade tato tito kan karena pian pejabat-pejabat tinggi di negara amalna teh gagawena teh karana lihadzin ajilin karena bagian anu buru-buru dibikin ku Allah di dunia au ajilin atau nyalse goreng kene ajengan sam getol puasana hadin ajilin getol puasa bukan tujuan hayang loba santri hadin ajilin getol wiridan getol zikir hayang payu dagang hadin ajilin getol ibadah getol zikir wah getolna luar biasa
di dunia hayang mentak teu saeutik jelema init ngaji hayang beunghar. Teu saeutik jelema init pangajian hayang luhur pangkat. Aya lain begitu. Anu rek nyalon geuning kan. Datang kana pengajian. Ai geus luhur mah pangkat teh datang deui. Naon sababna da kahayang naon ge geus dibuktikeun. Kampanye. Jadi abid tungtungna wa man amila jeung ari sahaja ma amila nu amal siman lillahi karana Allah fa huwa makari siman abdun eta jadi hamba abdullah eta jadi hamba na Allah wa huwa ari itu siman rahilun eta anu berangkat minal akwani ti pirang-pirang makhluk berangkat ti makhluk ilal mukawwini ka Allah kamu kawin kanu ngawujudkeun makhluk pakod intaha tegesna maka nyata narima nafi naon sayruhu lempangna itu siman ilallahi ka Gusti Allah wasara jeung jadi man mutahaqiqon eta anu nganyatakeun di mana hadhil ayati kana makna ieu aya bihilafil murtahidi kalawan beda tinggalnya wa anna ila rabbikal muntaha leres eta wa anna ila rabbika jeung saanyana eta tetep ka pangeran anjeun al muntaha ari tempat panganggesan apa dintaha maka nyata narima nepi naon sayruhu leumpang masih jalma ilallah lamun geus nepi ka Allah geus titik nepi ka dinya wasoro jeung jadi siman mutahaqiqon di mana hadil ayat eta nu nganyatakeun kana ieu ayat. Jadi ibadah teh anna ila rabbikal muntaha tujuanna ka Allah, hungkul teu boga tujuan kalian di Allah. Lain rek neangan darajat, lain rek neangan maqamat, lain rek neangan keuntungan dunia, leres-leres li ajlillah karena Allah ibadah. Bihilafil murtahil min kaunin ila kaunin. Kalau berbeda jeung jelema anu leumpang min kaunin ti makhluk ila kaunin ka makhluk deui fa innahu karna sanyana si murtahil goiru muntahin ya goiru muntahin eta anu teu nepi goiru muntahin eta anu teu nepi lahu ka Allah atuh leumpang ti makhluk ka makhluk mah iraha nepina ka Allah wala wasila jeung teu wusul ilaihi ka Gusti Allah madugi-dugi ka Allah wa'dzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.